Jajan heula mie ayam bakso anu pang enakna sa Ciamis, tapi hargana bener-bener murah meriah. Masih keneh menang harga 5.000 perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu. Tapi masih edisi di Ciamis. Hayu mana orang Ciamis ya? Kadieu nya aya jajanan tersembunyi anu rasana enak pisan. Kajabaning menang hargana murah meriah pisan. Tah ieu ku emak ditunjukeun nya tempatna. Ieu teh ayana di Desa Mangkubumi, Kecamatan Sadananya, Dusun Desa RT 2 RW 5. Da pokona nama gampang pisan, soalna posisina aya di tukangan balai desa Mangkubumi. Lempang sakedeung ka tukangan balai desa ge langsung we tah ieu kapanggih warung awai. Di dieu teh menuna loba pisan baraya. Tapi emangnya anu menu favoritna nama mie ayam jeung baso nya baraya. Tah baraya kusabab ieu jualanana teh deukeut oge ka madrasah. Lamun ti sekitaran jam 1 kieu mah barudak oge osok rame jararajan. Kusabab osok rame barudak anu jararajana, mie ayam di dieu mah bisa meuli ku harga 5.000 perak. Tapi mesing hargana 5.000 perak oge asli na baraya tuh tingali geranya budak abi ge tah eta sakap kitu teh hargana 5.000. Eta teh 5.000 teh meuni loba da wareg atuh jang barudak mah. Tah lamun ajang emakna mah samangkok kieu teh 10.000. Apanan ari jang emak-emak mah ngameh dobel waregna ari meulina 10.000-an mah. Tuh tingali ku baraya hayamna ge ieu teh meuni kot tepedit. Mana deui dina mie ayamna teh eueuh tulang-tulangan, ieu mah asli daging bungkul. Tapi nya baraya lamun baraya hayang dibasoan tinggal nambahan deui sabaraha ribu perak mah. Asli na baraya moal karugian ieu mah teu mahal sakieu mah. Komo deui lamun baraya nyobaan rasana. Beuh pokona mah moal aya duana baraya. Ieu mihna oge sehatnya baraya dijieuna unggal poe. Jadi anti pengawet-pengawet pokona mah. Mana deui meuni kenyalna moal aya. Basona oge sarua baraya ieu teh menang nyieun sorangan. Lain menang meuli ti pasar-pasarnya baraya. Jadi ieu mah basona teh 80% daging, 10% tarigu. Bener-bener cocok ieu mah moal karugian baraya. Tuh tingali ku baraya 10.000-an teh meuni kot samangkok mentung. Ieu mah ngabumbuan teu loba-loba teuing saosna. Ladana oge teu loba-loba teuing. Terus ieu teh make cuka we bieu teh saeutik ameh aya haseum-haseuman. Pokona mah baraya enak pisan ieu teh mantul tuh. Basona oge meuni kenyal-kenyal kieu ieu teh. Sok enggal jararajan ka dieu ajang warga-warga Ciamis. Komo deui daerah sekitaran Mangkubumi mah. Tapi ajang anu luar Ciamis oge ieu teh bener-bener recommended pisan pokona mah jajan mie ayam di dieu mah. Komo deui kangge review-reviewan mah dijamin 100% moal kapok. Sok nya arajak barudak sakula warga mie ayam jeung ngabaso di dieu. Insyaallah moal bobol-bobol teuing. Tuh tingalinya barudak mah oge meuni kot ngalilimed ieu teh. Tenangnya baraya da di dieu oge lain aya mie ayam jeung baso hungkul, aya oge seblak, aya gurang goreng samodel bala-bala jeung gorengan atawa pisang. Deui di dieu sadia minumanana nya baraya.